Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Lilit tibai karena turut ka Kangjeng Nabi. Alasanna ti heula masalah musab sakabeh ceuli luar jeung jerona. Ieu termasuk pasunahan dina wudu. Kade ulah patukur musab musab ceuli itu bisi urang kudu apal nu wajib nu sunat da sawaktu-waktu perlu nu sunat teh dipiceun. Sawaktu-waktu diharamkeun migawe nu sunat, mantap nu sunat kudu apal. Lamun sunat lobah mana wae aya nu sunat mah da loba. Nu wajib nu apalna atuh. Nu wajib mah nyata kumbahan nu opat teh. Ngumbah wajah. Terus naon? Leungeun, terus sirah, musab sirah jeung suku. Salian teh eta hukumna sunat. Bari ngumbahna sakali-sakali kewajibanna teh. Bisi pan ayeuna sok ieu naon pulang di dieu teh pan sok tara langsung balik teh nyangsang di mana gitu, balik jam 3 udang-udang jam genep kurang 15 menit atawa jam genep kurang aing geus kaburangan jelas urang mah aman. Nu teu aman mah nu beresiko mah anu nyaringna teh panon poe can bijil saeutik deui tah eta nu resiko gede mah. Berarti mending kaburangan pisan atuh meureun. Mending beurang sakalian. Da ai hudang mah teu bisa di ieu. Nah bisi hudangna rawan ye. Rawan. Kira-kira panon poe teh 5 menit deui bakal kaluar. Kalbijil. Maka kumaha di dinya aya aturan khusus gitu. Naon haram ngagarap pasunahan wudu kabeh haram. Ngadu atas wudu ulah gitu. 2 kali 3 kali ulah haram. Musab ceuli ulah. Naon deui? Pengkocok leungeun ulah, kakemu ulah, irung ulah. Maca doa jeung sabangsana ulah. Langsung ngajeleng kana ngumbah wajah. Bisi udang sare kaburangan. Teu kudu subuh-subuh wae bisi urang sare ti beurang oge can salat lohor da capek balik di sawah setengah 12 digolerkeun ari pas nyaring teh sakedeung di bijil asar can asar. Tah ieu nu repot mah nu can asar. Waktu can asar can datang tapi lamun urang ieu teh ngagawean salat jeung wuduna moal kaburu. Ieu disebutna waktu mendesak tah. Maka haram ngagarap pasunahan. Sabab nalika urang migawe salat pan boga kawajiban sajabana salat wajib dipigawe ke urang oge wajib ngagawean salat dina jero waktuna kabehanana. Salat teh dimulai takbiratul ihram nepi ka salam wajib ngagawean dina jero waktu. Salat wajib dipigawe oge ngagawean wajib dina jero waktu. Ternyata waktu eta anu saeutik teh berbenturan jeung pasunahan wudu. Nalika sunat jeung wajib berbenturan maka sunat wajib dibuang. Ulah nepi ka ngagawean sunat dipigawe sementara wajib kurang teu kapigawe. Salat dina waktuna teh kawajiban. Ari kakemu pasunahan maka kakemuna haram sabab lamun kakemu itu salat moal nu wajib dina waktuna teh moal kacumponan moal kagawean. Ieu qaidah ieu berlaku sakabehna termasuk barang bere ulah waka urang naon sodako ari kasih udah boga hutang kene mah berlaku segala rupa termasuk naon deui puasa gitu. Keuna boga kodoana nya kodo heula tong makan nu sejen-sejen Senin Kamis. Tinggal ganti niat tunggul. Nah, ayeuna mana di kamar ini tadi. Jadi ngubah wajah, panangan, musab sirah jeung suku sakali-sakali kabehan entong make babacaan entong make naon cukup niat tunggul. Bisi tong gancang entong naon entong letoy-letoy deui. Kudu singkat
Yuk waktu nanti darurat matak dipiceunan oge waktu mendesak kusabab waktu ulah santai dikosongkan kok kosong hukumna sunat pernah gayana singkat langsung kacai teh entah kaki deui hukumna urang reka gawean salat dikiikeun heula teh supaya teu karasa dina waktu keur salat hukum nanti sunat makruh hukumna salat bari nahan kiih pan ari sakabeh pasunatan kudu dibuang natak tawakah yang kieu heula ulah aing mandi tas ngaleupuy tong ka mandi nya ari nu wajib mah lain deui ngan urang ngagawean anu mandi nu wajib eta sekedar kacukupan wajib ya hukum tong disabun tong disampo nu penting cukup kabasahan tak langsung kacai teh tong nyikat gigi heula tong naon heula langsung ngumbah beungeut tong nu sejen-sejen saliwat teh unggul ngumbah leungeun musab sirah ngubah suku langsung sholat takbiratul ihram tong nu sejen-sejen deui kadinya deui tah naon wala yusannu jeung teu disunatkeun ceuk di dieu ya teu disunatkeun teh naon mashur raqabati musab punduk kieu teh dina wudu musab punduk teu disunatkeun musab punduk keun ada perbedaan ulama idlam yasbut lantaran teu tumetep idlam yasbut lantaran tetu metepihi dina itu musab punduk naon sayun saperkara hadis naon sayun saperkara oge saperkara dalil qala ngada usahaan Nawawi Imam An-Nawawi cek Imam Nawawi bal huwa bid'atun wa hadisuhu maudhu'un bal huwa balik ta ari itu mashur raqabah musab punduk cek Imam Nawawi bid'atun eta bid'ah maksud bid'ah na imam bid'ah goreng bid'ah sayyi'ah bid'ah halus wa hadisuhu jeung ari hadisna itu mashur raqabah musab punduk maudhu'un eta hadis maudhu no hadis maudhu hadis bohong ceuk Imam Nawawi ieu kudu make ceuk ya walang ke bisi nempo termasuk Al Habib Umar bin Hafid oge aya musab pundukan guru wae make musab punduk teh kumaha ieu nyamungkeun lamun urang sakedar nyohona patul muin teu ngaguar di nu sejen engkena bakal fokusna kana ieu matak di dieu ge teu langsung ge bahasana teh wa masuraqaba sunnatun teu wanian musali patul muin ge teu wanian gitu tapi naon nyantumkeun Imam Nawawi qala An-Nawawi panu sejen-sejen mah teu disunatkeun musab sakabeh ceulik teu sugan ceuk Imam Nawawi musab sakabeh henteu eta mah tapi dina lebah musab punduk mah anjeunna nyantumkeun ulama beda jeung rukun wudu aya genep tuh make ceuk Imam anu ceuk Imam anu sabab eta mah geus umum anu ieu mah qala An-Nawawi bal huwa bid'atun teu nyebutkeun musanifatul muin ceuk musanifatul muin teh eta teh bid'ah teu ngan anjeunna ieu teh dauhan Imam Nawawi eta teh bid'ah ceuk Imam Nawawi ternyata orang di muka ihya dina ihya mah sunat musab punduk biasa musab punduk hadisna bohong teu bohong matak diamalkeun oge boga dalil deui Imam Ghazali ge moal ge dihitung atuh naon pang pinterna nepi ka di naon dina riwayat Mi'raj Kangjeng Nabi Imam Ghazali ruhna dipanggil debat jeung Nabi Musa beda naon beda eta beda aya bahasa Kangjeng Nabi jadi ulama na umat kami ngabandingan ka para nabi na Bani Israil sementara Nabi Musa termasuk nabi na Bani Israil cing atuh panggil ulama umat anjeun hengka di numpang pinterna dipanggil ruh Imam Ghazali Imam Ghazali can lahir 500 tahun ka hareup geus digerok debat jeung eta jeung Nabi Musa bener nah, Imam Ghazali bahkan aya unik cenah Imam Ghazali teh lamun anjeunna hayang nyaho ieu teh hadis Kangjeng Nabi jeung lain sok diambean seungit tanya bau lain ieu mah bau si ketun unggul mulibok lain panah hese kos gitu jadi ararunik ulama teh keun matak perbedaan ulama menjadi rahmat ulah jadi pasehat ku sabab urang nyekal kana ieu tuluy nyalahkeun batur nu ngamalkeun padahal batur ge boga jika model kerame dina nisfu Sa'ban
batur mah ngamalkeun salat sunat 100 rakaat jalur Tasik. Nah, eta teh jalur apa kitab Gunyah Syekh Abdul Qadir Jalani nu dianggona. Keur cek ieu mah cek ieu ke manggih pikahareupeun bid'atun hadisna maudhu hadis bohong. Cek ieu keun bae da ulama nu debat hari urang mah. Salama masih keneh aya ulama nu tanggung jawab, urang mah tinggal ieu nurut wae. Tak mau jadi bahan pasea ari apal tina akar gitu nama. Pasea teh nyata nu teu apal teh. Nu pasea teh. Jadi ngerah-ngerakeun sorangan teh pasea teh sebenarnya. Katingali o nanti no. Katingali mata kajet kena jempling. Aya nu jelema pendiam mah moal apaleun batur ge. Ieu teh sebenarnya jelema ngarti, jelema bodoh cicing we teh. Moal kanyahoan. Tapi lamun ngacaprak we kapangi. Ieu obrolan kawas ge sakalimpung ge loba. Ucapan nu bijil beuki kapangi. Ilmu teh beuki katempok. Wah, ieu mah deet ya. Hadis bara ringgil macana ngararaco teh. Rasana sebenarnya. Tak meuning keneh ieu, meuning keneh jempling kiceu. Nu warang dahar bukan malah. Ya beak. Nu pendiam mah sok beuki. Wa hadisu jeung ari hadisna itu musabunduk maudhuun eta hadis maudhu ceuk Imam Nawawi. Kudu make nu kitu ya. Ceuk Imam Nawawi mah hadisna bohong, ceuk anjeunna boga cara meneliti deui Imam Ghazali lain deui. Ke ngahujah deui dalam mun dihadirkeun Imam Ghazali ka urang ayeuna. Bakal ngajawab beuki. Di urang ge di Jampes Kediri banyak. Aya Syekh Ihsan Jampes. Anjeunna ngarang kitab nyarahan, kitab Imam Ghazali Sirajul Talibin di Al-Azhar jangan dipake eta kitab. Minhajul Abidin kitab. Eta lamun puyeng-puyeng teh, ieu naon ieu teh? Nek neruskeun ngajelaskeun teh. Tawasul ka Imam Ghazali ngecetik di gieu. Dijelaskeun heula ku anjeunna. Las deui teh aya. Begitu natanya. Si udah mun puyeng-puyeng keur museup upana kunaon. Ngagero heula biasa tawasul teh data ditawasulan teh antos pandian abuya celok abuya uji turtusi kurayina di eta di tes dipanggil hayang manggil Imam Ghazali babari aya nu ngesaklasna mah aya ku si uday mah beunang gampang ternyata hadir aya hadir tong kapungkur di Baholil Bangkalan halal hadir ulama-ulama nu ratusan tahun pohon 700 tahun 600 tahun teh alaladir biasa kieu ngobrol nyadiakeun sagala rupa naon teh manis segala rupa aya da para aulia mah panaon lain maot umumna jiga urang ku sabab teu maot maka bebas bergerak naon bal yang tasarrufu nabi kuburi anjeunna bisa bertasarruf bertindak sakarep anjeunna dina jero kubur teu umum jiga batur lamun keur waktu hirupna sok biasa nulungan batur geus maot biasa nulungan batur maot teh secara dohir katempok ku umum maot jadi ku orang-orang khusus banyak biasa model kampung keur mama yang saha mama yang Cibabat bade nganturkeun pas terakhir bade nganturkeun teh anjeunna netepan sunat 1000 rakaat dina bengi teh ya rek maot teh kitu heula tah salat sunat teh urang mah salat qodho heula 1000 rakaat aya kitu teh kasumpingan jadi jalmi kapendak ku santri nah ini santrina nu ngadongengkeunana eta aya tamu non jamot ngodas panjang ngarangkul ka anjeunna ngobrol teu kaharti ngobrol ting bahasa naon bahasa semut bahasa naon bahasa Ibnon lain Ibrani orang bahasa Biryani bahasa Biryani aing geus kitu mangkat ku sabab aya santri nu ngabandungan termasuk anjeunna ngitung rakaat 2 rakaat geus eta nungguan hayang 2 rakaat teh nepi ka salam lillah ternyata dihitungkeun nepi ka 1000 rakaat apal maneh ceng gitu nu tadi saha awas tapi tong beja-beja salami masih keneh mamahi masih keneh hirup syaratna lamun salam masih keneh hirup ulah di beja-beja ka saha muhun mama bisi hayang apal eta teh Kangjeng Nabi Musa alaihissalam hadiran Nabi Musa jeung mana eta mah komo gitu si uday kita hayang nyawa eta saha nu hadir tadi teh tukang cendol teh
wadal ku a'dhain. Nah nyambung deui jeung disunatkeun ngosokan pirang-pirang anggota. Ngagosok urang mah gosok ngosokan pirang-pirang anggota. Ngosokan anggota gosok teh dikit biasa. Pan ari wajibna dina wudu mah sakedar naon jaroyanul mah ngocorkeun cai teh kudu make leungeun gitu. Matak bisa bari leumpang hujanan diniatan oge kitu ngucur kana beungeut kana leungeun teu dicabak-cabak eta keran bukakeun geus tong dicabak kieu hese belum penting ngalir cai jadi gitu ngan moal meunang pasunahan dal ku aqdo naon dal teh ngosokan naon dinu disebut kokosok wa huwa jeung ari dal ku aqdo jeung ari ngaran dal ku aqdo imrarul yadi eta ngusapkeunana leungeun alaiha kana aqdo. Jadi lain sekedar cai ngalir tapi dibantu pakai leungeun eta teh ngaran dalkun teh pasunatan. Jadi lamun urang wudu ngagunakeun leungeun eta teh hukumna sunah. Nya hoy wudu make leungeun, bisi teu make leungeun. Pan aya nu wudu gaya di laut teh gitu. Teu yang kokosok teuleum geus di jero teuleum, di jero cai gitu. Niat abdi wudu karena Allah pecah geus selesai. Pan ngeunah. Atau aja lemah hararese wuduna suntrungkeun geus cenah gua. Dibubuin niatan sia di jero cai gitu. Jadi sakitu teh. Dal qa'do wa huwa imrarul yad alaiha akiba mulaqatiha dina sabada nepunganana itu aqdo dina sabada nepunganana aqdo lil mai kana cai nalika eta cai amprok jeung kulit maka maneh bari naon bari dikosokan ngosokan teh hukumna sunat. Nah pangna disunatkeun khurujan karena supaya keluar khurujan supaya keluar min khilafi man tina nyulayaan ka ulama min khilafi man tina ngabedaan nyulayaan ka ulama aujabahu anu ngawajibkeun ieu manhu kana itu dal qa'an. Aya ulama nu ngawajibkeun kokosok saha guru Imam Syafi'i Imam Malik mah lamun wudu teu dikosokan teh teu jadi teu cukup ngocorkeun cai anjeunna ngawajibkeun kana naon kana ngosokan ieu ngosokan anggota badan. Matak lamun hiji negara anu lobana bermadhab Imam Malik model di luar negeri di Mekah pan loba pendatang di mana ieu madhabna Imam Malik ya bakal nyalahkeun ka urang lamun urang teu dikosokan. Kutiba kitu gosok kana keraneng kudu nanti di ditu di negara batur pasti bakal disalahkeun. Ini kamu tidak sahih begitu. Kamu jangan begitu uduna kamu. Nah, pantas sabab naon ulama nu sanes mah nu bermadhab Imam Malik teh teu bisa wudu tanpa ngagunakeun leungeun kudu make leungeun teh wajib. Aya urang mah teu kudu aya cai balong atau di laut anculkeun leup teu dicabak ieu tarik leup deui keluar ka jero we leup gitu. Lolep tirdadu leungeun gitu. Ulang anting leungeun. Cukup sakitu atau beungeut leup tarik gituan. Jadi urang. Leuh sila kaliran. Wa tahlilu lihyatin jeung disunatkeun nyela-nyela janggut kasatin anu kandel. Bisa janggotan. Wal abdolu jeung ari abdolna kaunuhu eta buktina itu tahlilan bi asobi iyumnahu eta tetep ku pirang-pirang ramo katuhuna itu jalma. Nyela-nyelana teh maksud nyuai sela-sela janggot diutamakeun ngagunakeun ramo katuhu. Pan ramo teh aya kenca lamun ku katuhu mah double ganjaranana. Hiji nyuai-nyuaina nu kaduana katuhuna. Lamun ngagunakeun nu kenca nyuai-nyuaina unggul meunang pasunahan, tapi ngagunakeun ramo katuhuna teu meunang pasunahan. Gitu. Kaunu biasa wa min aspala jeung tina aspal. Dihandap. Nyuai-nyuaina teh dihandap.
Jadi tegia tuh untuk jangan teh mun di luar kahanapnya terus kok urut. Tapi dihandap kalau dihandap kalau dihandap maat taprikiha sarta nyarangkeun naon itu eta tah asobe ramonan teh di gitu biasa. Ieu mah najan sok dipigawe ku urang penting urang apal ieu teh hukumna naon gitu. Jadi sakali hiji pagawean teh mun dina nyuai-nyuai jangot teh mah keur nu aya jangotan leuwihna nu boga jangot teh kitu tah. Lebah dina wudu manehna boga pas sunatan leuwih ti batur. Naon tah hiji tahlilul lihyah. Nyuai-nyuai jangot. Nu kaduana ngagunakeun katuhu, nu katiluna taprek leungeunna. Dicarangkeun. Tah geus tilu pasuna. Nu jangotan mah moal meunang ieu. Mantap ulah fanatik teuing kan teu boga jangot teh, kan boga jangot. Oh eta urutan jigo naon wae. Hayang menang pasunahan teh geus urang rek jangotan rek henteu. Ulah ieu gitu. Batur teh boga paleleuwih. Wa bigur patin aya pasunahan deui ieu. Ya khusus keur dina jangot geus 3 geus 4 pasunatan dina jangot. Wa bigur patin jeung kusiukan. Jeung kusiukan dihobarkeun meh jeung eta tetep kusiukan mustaqillatin anu mencil. Maksudna pan ari jangot teh masih bagian wajah. Nalika ngumbah wajah jeung jangot lebah jangot pisahkeun. Lebah nyuai-nyuaina gitu. Jadi urang nyokot cai deui. Wajah didedak. Pas ngumbah jangot nyuai-nyuai mah ngancolongkeun di cai, adiekeun. Tah eta nyokot di cai nu anyar itu gurpah mustaqilah teh. Eta teh pasunahan deui wae. Jadi loba sunat teh. Ieu teh lain sakedar hiji nyuai-nyuai hungkul. Nu apaleun eta hiji nya geus ganjaranna hiji. Tapi nu apal bisa ngarinci mah pasunatan teh lain eta unggul. Make leungeun katuh eta ge sunat menang ganjaran, dicarangkeun ramona eta ge sunat menang ganjaran, dihandap kaluhur eta ge sunat menang ganjaran, cairna mencil oge eta sunat menang ganjaran. Tapi lamun teu apal eta najan persis sarua jiga anu apal moal menang ganjaran. Da eta mah pan lain bener eta mah. Kabeneran. Dari amal mah kudu bener. Ai bener teh berdasarkeun ka nyaho urang. Iya teh pada malan Kangjeng Nabi disunatkeun eta anu kudu ya kudu apalna teh. Lain sakedar tuturuti. Lilit tibai karena turut ka Kangjeng Nabi. Ya Kangjeng Nabi nyontoh anak kitu cenah teh. Wa tahlilu asabi'il yadain. Jeung disunatkeun nyela-nyela pirang-pirang ramo dua leungeun. Nyela-nyela ramo dua leungeun. Leungeun teh pan aya ramoan. Nyela-nyela teu wajib disalah-salah. Nu penting nepi cai berbagai cara kumaha bae ngan aya pasunahan. Takhlilu asabi'il yadain. Kunaon cara bit tasbih. Ku ngasupkeun ramo kana ramo. Naon anu singkatna? Nyorok di situ ka arti nyorok. Ramo panya teh ramo teh beulah disupkeun. Nu beulah-beulah supkeun. Ngan ngasupkeun ana beda. Ieu tasbih. Ieu tasbih kita yang ngasupkeun tasbih teh. Ngan ieu mah tasbih adat, tasbih kebiasaan, tasbih heureuy. Dina tengahna. Dina masalah eta teh. Mananya tasbih. Nah, eta tilu jajar di mana? Ya, tilu jajar dirinya. Tiana. Bi ai kaifiyatin. Lamun leungeun bi tasbih dina patul mino soalna teu dietakeun, teu dijelaskeun patul mino. Dina ianah nawe ge. Dina tilu jajar ti handap. Bi tasbih aya bi ai kaifiyatin waqa'an. Tasbih teh ngasupkeun ramo kana ramo bi ayyi kaifiyatin kumaha anu mana wae cara waqwa anu tumiba ieu kaifiyah. Carana kumaha bae bebas. Kana ramo ngasupkeun kana ramo geus beunang kasunahan ngan aya nu cara afdol gitu. Hiji sunat teh non tasbih ngasupkeun ramo kana ramo ngan aya ngasupkeun ramo kana ramo gaya anu sunat anu kumaha tah? Kumaha dah gayana diganjal. Khurujan
mana lakinil aula tetapi na ari anu paling utama lakinil aula tetapi na ari nu paling utama pimadina perkara kawal yadharu anu dohir ieu perkara ceuk kawal dohir mah dina masalah nyuai naon nyela eta ngasupkeun ramo kana ramo anu abdol teh pitahlilil yadil yumna dina nyela-nyela leungeun al yumna anu katuhu udah meureun urang teh ngumbah leungeun teh nu katuhu heula eta sela-sela ramo teh meureun tah dibersihan ngagunakeun ramo kenca ayyaj'ala eta yen ngajadikeun jalma batnal yusro kana dampal leungeun kenca ala dohril yumna kana tonggong leungeun katuhu. Nah wapil yusro jeung dina leungeun kenca bil aksi. Nah jeung ari aula gitu wa jeung ari aula jeung ari nu pangutamana dina leungeun kenca bil aksi eta tetep ku cara sabalikna. Berarti naon leungeun kenca mah ngagunakeun dampal nu katuhu hurujan supaya keluar pipi lil ibadati dina migawe ibadah ansuratil adati tina rupa kabiasaan sabab jelema sok biasa naon leungeun sakieu teh komo anyar kawin hukumna kieu ya hukumna komo keur ngaji kieu mah makruh hukumna teh atawa nungguan jumatan pan sok kenangan leungeun teh bari kieu ya geus teh panonna teh bakal peureum ieu teh di antara sabab panon narik kana peureum teh di antara lamun ramo jeung ramo geus ngahiji ieu eta geus bakal teres kana panon atawa nangkep tuur gitu sarua makruh sabab eta sarua ujungna kana panon lumpatna nah supaya keluar tina kebiasaan termasuk kita jadi alasan keluar tina kebiasaan lain ibadah gitu cara kaos gitu teh dina keprok pan ibu-ibu lamun imam salah sok keprok ngan keprokna lain keprok anu di luar salat tahu jeung keprok adat keprok ibadah mah kieu tonggong jeung tonggong atawa ieu kana tonggong mantep dina keprok biasa ge mun gol yo stadion tong ieu ieu keprok ibadah beda gitu iyalah ya profesor hadis ya deket eta teh ieu keprok harita daya acara diperhatikeun pas keprok teh kitu kayak ulama eta keprok heureuy kieu kita keprok heureuy aya kere tah naon kumaha carana tadi leungeun katuhu teh dampal leungeun kenca dituna dina tonggong leungeun katuhu ieu teh pasunahan nyuai leungeun numpang utamana beda jeung ieu mah ganjaran meunang nyuai tapi henteu meunang pasunahan di abdol leungeun kenca tinggal ieu dina wudu teh dina suku lain deui nah kagok min sukuna warijlah ini jeung nyuai tuh nyuai teh teh nyela ramo dua suku nyuai mah juga malam Jumat nyela ramo dua suku disuai kumaha aya ramo dua suku sarua ayang pasunahan bi ayyi kaifiyatin kana ku anu mana wae cara karena kabuktian itu ayu kaifiyah carana kumaha bae berbagai gaya pasunahan meunang ngan abdol lain deui tak urang mencari abdolna kumari abdolna wal abdolu jeung ari abdolna ari pangutamana ayu khallilah eta yen nyela jalma ha kana itu asobe rijlen nyela si jalma kana itu ramo dua suku min aspala ti handapeun suku ay aspal teh di tengahna aya wa qauluhu min aspal ay aspalir rijli ieu beda jeung ieu pati ieu mah lamun ramo mah ti luhur nah lamun suku mah lain ti luhur
Di dia tadi tina salat dihandap. Ai can biasa mah moal ngeunaheun, ge geus ngeunaheun mah biasa. Kumaha cenah nyela ramo suku gitu, dihandapkeun suku. Di mana mulaina bikin siriyadihi lain di mana mulaina imah kunaon nyuai-nyuaina bikin siriyadihi kucingir leungeun jalma al yusra nu kencang. Pokokna mah nyuai-nyuai ramo suku mah kur hiji nu dipake na ieu cingir kucingir leungeun kencang. Mubtadian bari anu ngamimitian bikin siri rijlil yumna ngamimitian kana cingir suku katuhu pan berhenti katuhu lah urang teh ngumbah eta mah ngumbah suku teh berarti naon ngamulaina tinu kananna lah sampai ka sapersi jiga eta jiga neutekan kuku kuku dina suku pan ti kanan sampai ka kenca tah ge dina nyuai-nyuai dihandap mata lamun teu bari dieu mah naik rada hese nyuai-nyuai teh tapi si urang ningali batur wujudna kituan di lain di luar babari jadi nu digunakeun cingir bari nyokotna tina dampal suku dihandap ieu Abdul anak-anak bus kabeh mah narilep oh kabeh hayang Abdul mah hiji eta ge beunang pasuna cingirna wae mun aya cingiran si cingirna eueuh saeutik deui wa muhtatiman jeung barianan anu nungtungan memulaina kucingir suku katuhu ditungtungan bikin siril yusro kucingir kencang meureun terakhir finish nanti ditingir kencang berarti lamun suku kencang mah dina jempol heula gigireun jempol ka dihandap jadi anu can biasa mah nya teh biasa kaku kopi anu kita do di dieu kan jadi bari dieu mah ngeunaheun nya leuwih jero. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.